Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 35 na. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Majalaya Bandung. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui ieu dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 35 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna paganra tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Cag urang tunda heula lalampahan Patih Giri Bajra jeung Sigoro anu keur maluruh laratan Wirayuda. Ayeuna urang caturkeun jalma anu keur dipaluruhna nya Wirayuda. Harita Wirayuda keur ngajanteng di deket walungan anu caina teu pati gede. Eta walungan loba pisan batu galerede anu pating jeregir segede-gede beuteung munding. Caina ngerelek herang matak betah anu nempo. Harita waktu geus ampir ninca ka wanci asar. Tapi panon poe masih keneh karasana sumorot kana cai walungan. Katempo pating gurilap pating rariak. Manuk di luhureun tatangkalan kadenge recet di sarada pating araclok pating keleper. Angin leutik ngahiliwir nebakana dangdaunan katempo pating arulang jiga anu ngagupay. Wirayuda netep kana cai walungan anu nyerelek mapai kana sela-sela batu anu aya di tengah walungan. Teu nyangka geuning di tengah walungan anu luang liwung kieu teh aya walungan. Di tengah walungan deui. Di tengah leuweung maksud deh. Nya teu nyangka di tengah leuweung anu luang liwung kieu aya walungan. Coba caina meuni harerang, meuni herang ngagenclang kitu. Pastina oge
teu kagadabah ku kasarakahan manusia leuweung jeung cai walungan di dieu majigana. Jigana seger lamun aing nginum eta cai. Rek kahandapah asa yang nginum. Cek gerentesna Wirayuda. Terus manehna turun ka walungan. Celek mancat kana batu gede nu aya di tengah-tengah. Tuluy nyiuk cai kana daun anu geus meunang nengkorkeun. Leguk eta cai teh diinum. Karasanya cep tiis kana tikoro. Ngilangkeun rasa hanaang anu tadi can kaubaran. Geus ngarasa seubeuh tina nginumna, kalacat. Wirayuda mancat deui ka luhur gawir. Terus ngajanteng deui jiga tadi. Lamun ku sacara panon lahir, memang ieu teh ukur leuweung biasa katenjona. Tapi aing boga kayakinan yen ieu leuweung teh mangrupakeun nagara atawa kerajaan siluman silemin. Buktina geuning tadi aing nepi ka bentrok jeung 3 makhluk anu jirimna pikasarieun. Tapi keke naon hubunganana nya jeung tempat anu ku aing rek dituju nyaeta leuweung tiis. Aing bet kalakah asup ka leuweung ieu padahal aing teh rek ka leuweung tiis. Cek Wirayuda ngagerendang sorangan. Sanggeus boga pamikiran kitu. Koloyor harita Wirayuda tuluy ngoloyor leumpang murup ka handapeun tangkal anu akarna nolonjor ka jangjalaneun. Teu lila oge srog. Wirayuda anjog kada eta akar. Laju gek diuk dina eta akar. Reup manehna sidakep diuk sila sinuku tunggal. 2 sukuna dirapatkeun ngawangun sila. Sedengkeun 2 dampaleungeunna dideukeutkeun hareupeun dada. Ngawangun nyembah. Panonna dipeureumkeun. Bibirna geger nyeman, mapatkeun ajian pikeun bisa nyingraikeun lalangsek gaib anu misakeun alam manusia jeung alam siluman. Lumayan lila Wirayuda kitu nate. Tapi akhirna bray Wirayuda beuntak. Lir peuting tumraping api. Kayaan didinya jadi robah 180 derajat, 5. Nusa tadina leuweung geledegan katempona. Ayeuna salin jinis jadi hiji pakampungan. Ngan rada aneh sabab imah-imahna teu sarua jeung imah-imah anu ilahar aya di pelemburan bangsa manusia. Katempo pating jarumpluk jiga jujukutan garing anu ditumpuk-tumpuk imah-imahna teh. Disebut imah sote ku pedah katempo aya lawangan. Malah katempo oge aya sabaraha makhluk anu wujudna sarua jeung si gorong. Ngan ieu mah teu marake baju. Sanajan pagiling gisik pasarandog jeung pada baturna oge hare-hare we teu jiga jelema sok aya basa-basi atawa rengkuh jeung sajabana kangaranna panggih jeung batur salambur teh. Tapi da ieu mah henteu paing-aing we teu patanya kawas ilaharna manusia jigana sia-sia aing-aing sia modal anu tahlil kitu prinsip hirupna. Oh nya ngarti ayeuna mah aing teh bener geuningan leuweung anu tadi teh sacara gaibna mah nagri siluman. Kakarak saumur demelah aing ngalaman nyaba ka alam siluman. Nah aya nu ngawarung kitu ari di nagri jurig jarian seperti kieu nya. Sok ngaco aing mikir teh. Dina ayana oge gareuleuh teuing kudu ngahakan kahakanan bangsa jurig atawa siluman. Tapi ke ieu aing kudu terus ka mana atuh? Kudu ka mana aing kudu ka mana aing lumampah ieu? Wirayuda ngocoblak sorangan dina sajeroning keur ngajantengna teh. Hayang nyaho aing rek nyamperkeun kanu ngajumpluk itu imah meureun itu teh. Da katingali mah jiga imah. Heueuh rek nyobaan we nanyakeun.
kabeneran tuh aya nu keur nagog luhureun golodog, tapi da lain golodog eta. Pokona rek nyamperkeun weh kanu keur cingogo eta tah. Ceuk Wirayuda bari ngoloyor leumpang teu lilas rog. Wirayuda anjog ka hareupeun makhluk anu beungeutna berewes jiga bang barongan. Huluna lenang dugul, tapi aya tandukan menirang gaek jiga tanduk uncal. Sihungna rangeteng, leungeunna rang goas, kukuna paranjang, tur sareukeut jabah harideung deui. Punten Bah, ari Abah teh bangsa siluman naon ya Bah? Jeung ari ieu kerajaan naon ngaran Abah? Ceuk Wirayuda togmol tumanyana ka eta makhluk teh. Tapi ari anu ditanya nama hare-hare we jiga anu teu ngadenge jeung teu nempoeun ka Wirayuda anu keur cingogo hareupeunana. Atuh leng Wirayuda jadi ngahuleng, tapi antuk nama pok maena nyarita deui. Bah, Abah, kunaon ari si Abahnya? Ditanya sanya nya mun teu ngareret-reret acan ka aing. Buah budeg sugan manehna teh. Sarba, Bah, sarba. Ngadeng itu Bah, Abah. Ceuk Wirayuda ditarikeun. Tapi anggar jiga tadi. Nu ditanya kawas nu teu hayang nolih kanu nanya, malah jiga anu teu nempueun ka Wirayuda oge. Nakuna naon cenah ieu si Sarba? Ku aing ditanya sabaraha kali anggar teu nimbalan wae. Asa araraneh teuing. Tungtung nama Wirayuda jadi bosen di barung jengkeheul. Jung tuluy mehena cengkat leos we ngaleos ti dinya. Harita Wirayuda tuluy leumpang mapai-mapai jalan leutik anu ngabulungbung ka hareup. Dikencak katuhun eta jalan ngajajar imah-imah anu sarua kawas nu tadi dicaritakeun. Sabaraha kali Wirayuda nyobaan nyarita jeung tumanya ka makhluk anu pasarandog jeung manehna. Tapi sarua jeung nu tadi saurang oge eueuh nu mirosea. Hare-hare we jiga anu teu ngadarenge jeung teu narampueun ka manehna. Akhirna Wirayuda nepi ka hiji palataran anu rada lega. Di dinya mah molongpong taya wangunan jeung tatangkalan. Bisa disebutkeun tegalan weh meureun pantes nama. Sabab di eta tempat katempo di tengah-tengah eta tegalan loba embe rendang keur nyaraat tuan jukut anu lalempo hejo. Di beh kiduleunana aya hiji wangunan. Saurang meureun mun ceuk urang mah di hareupeunana aya makhluk nu sarua jeung nu tadi. Tapi ieu mah leutik, budak keneh meureun eta mah makhlukna. Pangangonan embe meureun ieu teh. Itu geuningan aya budak anu keur ngangona. Sampeurkeun ku aing. Sugan we ari nanya ka budak mah daek nembalan. Gerentes Wirayuda bari tuluy leumpang ngadeuketan eta budak anu keur diuk dina batu hareupeun saung. Sanggeus deukeut gog Wirayuda nagog hareupeun eta budak. Tapi barang nempok kana beungeutna sarua we jeung anu sejena eta oge. Sarua berewes pikasieun. Huntuna aya sihungan jeung dina huluna aya tandukan. Tuda ngaranna oge anak jurig meureun. Nya sarua we rupana mah goreng patut jeung pikasieun. Ngan peda eta mah dadagana jiga budak ku peda leutik kede. Wirayuda paham jeung ngarti kana naon rupa anu keur kaalamana ku dirina waktu harita. Jadi pikeun manehna geus teu ngarasa ruas atawa kaget. Malahan mah pok mehna tumanya ka eta budak. Tapi beungeut pangawakana budak tapi beungeutna pikasieun. Jang Ari Ujang sangaran Jang. Jeung ari ieu teh karajaan naon ngaranna Jang? Ceuk Wirayuda kituna teh bari mencrong kana beungeut eta budak. Aneh. Sakali ieu mah budak anu ditanya teh ngareret, malahan pok ngajawab. Ari sia bangsa naon? Nah kitu geuning beungeut sia mah goreng patut teu kasep jiga aing.
cenah cek eta budak juk kasar garihal nyaritana ka Wirayuda teh. Jaba nyebutkeun goreng patut deui ka Wirayuda. Nya meujeuh ketang rek garihal oge da ngaranna ge bangsa jurig barakasakan anu teu ngalebok bangku sakola teu nyahoeun undak pusuk basa Sunda. Wirayuda oge ngamaklum keun bae disebut goreng patut kuno goreng dodonges mah kitu ceuk pikirna. Ku geus daek nembalan oge kana pananyana Wirayuda teh geus atoh tur bunga hok nyarita deui. Ari kuring mah bangsa manusia jang, ari ujang bangsa jurig naon cek Wirayuda. Nu tadina nyebut ujang teh ena marda tegeug kata teu ari meureun nyarita lemes ka bangsa dedemit mah. Aing nya aing mah bangsa genderuwo dulu. Aing ayeuna di dieu keur ngangon sapi jeung eme. Terus ari sia keur naon atuh jor-joran aya di negeri aing. Cek eta budak nyorongot majarkeun teh keur ngangon sapi cenah. Padahal nu katingali ku Wirayuda mah nu rendang di Tegalan teh sidik embe. Oh bangsa genderuwo sia teh. Paingan atuh goreng. Terus ari ieu kerajaan naon katelana jeung ari rajana saha ngaranna cek Wirayuda jadi terus tetelepek hayang nyaho meureun ngeunaan eta kerajaan siluman. Manya sia teu nyaho kana ngaran raja aing. Tara muka YouTube-nya pasti sia mah tara muka TikTok. Anu dina TikTok geuning aya nu ongkek uger nya sia teu apal. Yo bisi sia teu apal raja aing ngaranna mah Prabu Gili Wesi, lamun patihna ngaranna Kipati Gili Bajra. Piraku sia can kungsi ngadenge geus pernah meureun ari ngadenge-denge cek beja wae mah pan pernah viral raja aing teh. Karo eta acan kakarak ayeuna ngadenge ti sia sumpah nyaan ari ngaran raja mah kakarak kadeng ayeuna. Tuluy ari kerajaanana naon da pasti aya ngaranna meureun nagara atawa kerajaan teh. Sia mah kepo haya we tatanya ka aing teh goreng patut juga bool seeng ta beungeut sia. Lamun sia teh nyaho ieu kerajaan nu katelahna kerajaan leuweung peteng geus lah montong nanya deui aing rek mantog sia geus burit bisi nyarekan dunungan aing balik burit-burit aing mah mantog aing Jurung Kunung eta budak teh ngajurung kunung nangtung leos we ngaleos leumpang baru nyampurkeun kana embe anu keur diangon. Terus eta embe teh digiringkeun rek diampi-ampikeun kana kandangna meureun. Kabeneran waktu eta embe anu digiringkeun ku eta budak genderuwo teh ngaliwat ka hareupeun Wirayuda. Pas ngaliwat eta abringan embe Wirayuda sakadapan mah jadi molotot. Sabab asa aneh anu disebut embe lamun ceuk budak mah sapi geuningan ari ti deukeutan mah da lain embe awakna oge eueuh buluan jaba rupana pikasieun jiga tangkorak matana hiji aya di tengah-tengah dina tarangna. Abong nagri curi sugan aing mah eueuh nu diangon teh embe ari pek teh sato juri geuningan tadi nyebutkeun anak keur ngangon sapi cek budak anu ngangon nama tapi embe ari geus dideuketan juri ararane. Antukna Wirayuda ngadon ngajanteng salila-lila asa teu puguh laku rek ka mana nya lumampah. Sadengkeun di tempat sejen Kipatih Gili Bajra jeung si Gorong anu keur neneangan Wirayuda harita maranehna keur ngajanteng bari nulak cangkeng panonna neuteup kana sabaraha benteng jeung wangunan anu rarungkad jeung rarubuh patulayah jiga aya nu tas kasapu ku angin puyuh. Sabab ari sacara di alam manehna mah memang benteng jeung wangunan anu dibabadan ku Wirayuda tadi teh. Padahal sabenerna ari keur di alam manusia mah ukur tatangkalan jeung kakayon anu rarembet ngahalangan jalan ka tenjona. Kurang aja
bener-bener ngayang dihukum gantung eta mangkluk deh. Bener sia gorong geningan ngeuweuh di dieu eta manusia anu geus morak-morandakeun benteng karaton teh deuleu gorong. Duh aing ngurab. Cek Kipatih molotot kasih gorong. Ambekana katarang ngahegak ngarasa nafsu ku Wirayuda anu geus ngaruksak benteng-benteng tapel wates karajaanana. Da basa tadi masih di dia cicingna teh sun. Duh ka mana ayeuna ngaleosna atunya. Duh jadi lieur ka abina sun. Bener sia mah deuleu gorong. Coba ku sia tanyakeun karahayat nu aya di dieu. Susuganan we aya nu manggihan ka eta bebengok manusia. Tapi da teu aya jalmi geningan di pali dieu mah Gusti Patih. Ari sia ngaco ngomong teh gorong. Ngaing mah lain nita nanyakeun ka manusia. Tapi kita nanyakeun ka bangsa urang deuleu. Make jeung nyebutkeun daya jalmi sagala. Memangna ieu teh keur nyaritakeun di lembur manusia. Belat belagug sia mah deuleu gorong. Nyanya. Aduh hapunten hilap Gusti. Bangsa juri genderuwo oge sami teu araya geningan Gusti Patih di pali dieu mah. Kamarananya piraku wayah kieu di Sarawak keneh mah. Da tereh poek sakedeung di oge ieu teh. Tuh. Aya bungdak leutik anu keur ngagiringkeun kuda ka dieu. Coba tanyakeun ku ilaing tuh ka itu bungdak. Bapanggih jeung bangsa manusia henteu gitu jung tanyakeun gorong. Cek Patih Giri Bajra bari nunjuk ka budak angon anu keur ngagiringkeun ingon-ingona. Anu kabeneran rek ngaliwat ka lebah maranehna. Teu ngagiringkeun embe, teu ngagiringkeun sapi, teu ngagiringkeun kuda. Da sabab anu cek budak mah sapi. Kadeuleu ku Wirayuda tadi embe. Ayeuna ku Kipatih disebutna kuda. Atuh itu mah sapi sanes kuda Gusti Patih. Kang Jeun, rek sapi rek kuda rek gajau ge teu penting deuleu. Ngaing mah lain nita nanyakeun sato anu diangon. Tapi ngaing nita nanyakeun ka eta mangkluk. Napa panggih jeung manusia atawa henteu gitu. Buru ka ditu geura tanyakeun gorong. Engke oge bakal ngalangkung atuh ka pali dieu Gusti Patih. Jadi teu kudu disampeurkeun kacapek-capek nya urang pegat we di dieu Gusti Patih. Nimbalan we sia kumsi wae lah. Naon kumsi teh Gusti Patih? Kumaha sia jurig? Tembal Kipatih jika nu geus beakeun pe omongeun. Nu akhirna lar eta budak ngaliwat. Nu taya lian nyaeta nu basa tadi ditanya ku Wirayuda di pangangonan teh. Eta budak ngaliwat ka hareupeun si gorong bari ngagiringkeun ingon-ingonna. Hop heureub teh jang eureun cekit eureun ulah ka indit sabab aing aya tanyakeun ka sia eureun atuh pohara kaget jeung ruasna eta budak angon teh. Komo barang nenjo aya Patih Gili Bajra di dinya jug langsung ngudubruk daku bari nyembah acong-acongan pilih genti. Cong nyempah ka Kipatih, cong deui nyembah ka si gorong. Manggeus ulah nyembahna sia teh. Hayo we eta tonggengan eueuh kacape bisi berat bebot hitut ke sia. Manggeus. Ujuk sumangga Gusti Patih sareng Gusti Punggawa bade aya pikresen naon manawi Gusti? Cek eta budak bisaeun geuningan ngomong lemes ari ka Patih jeung ka Punggawa kerajaan mah manehna. Aing aya tanyakeun ka sia. Ari sia tadi di pangangonan panggih jeung bangsa manusia henteu? Buru jawab sia. Awas montong ngabohong. Mun panggih sebutkeun panggih, mun teu mah nya henteu we kitu. Sok buru jawab. Cek si gorong nanya teh di barung jeung sesentak tur ti popolotot deui. Manusia? Bangsa manusia? Nya bener. Tadi jisim abdi mendakan bangsa manusia.
bener di mana ya nak? Cek si Gorong curingat. Nanu bener sia banggi jeung Mang Nungsa di mana buru bengjakeun ka ngaing di leboja. Oh, itu tuh di Tegalan tempat ngangon sapi sun. Cek eta budak bari nunjuk ka tukang. Geus puguh meunang katerangan kitu mah atuh. Harita keneh Patih Giri Bajra jeung si Gorong gura-giru leumpang muru ka tempat anu dituduhkeun tadi ku budak angon. Barang srog nyawe ti kajauhan keneh oge geus katenjo aya nu keur diuk dina saung paragi tunggu ngangon budak tadi teh. Oh, bener aya Gusti Patih itu tuh keur diuk dina grodog saung. Cek si Gorong bari tutunjuk ka lebah anu keur diuk. Duanana atuh beuki ngagancangkeun leumpangna. Nu akhirna srog Patih Giri Bajra jeung si Gorong nepi ka hareupeun anu keur diuk nu taya lian nyatana Wirayuda. Hei Mbah Nungsa, nang saha ngarannya? Naon pamaksudan sia beungna jauh-jauh dijuk-juk anggang-anggang di teang datang ka negeri aing ha? Make jeung sagala diruksak, sagarupa dibabat, sagarupa dihancurkeun sia. Sok-sok jawab heula panaja aing, jawab. Cek Kipati langsung poporongos ka Wirayuda. Wirayuda nepi ka ngarasa kaget. Sabab ieu teh manehna keur anteng ngalamun. Barang red breh kasampa. Aya dua jiri makhluk anu pikasieun. Tapi ari ka si Gorong mah manehna geus apaleun. Geningan sia datang deui Garong. Nah atuh tadi kalah mabur ari kawani keneh mah. Ari batur sia nu duaan deui ka marana Garong. Jeung maneh saha popolotot ka aing sajurig? Cek Wirayuda ditungtungan nanya ka Patih Giri Bajra. Kurang ajar sia. Andika wani suasia ka ngaing. Ngaing teh sanajan goreng padut kieu oge pangtih deuleu di karajaan. Camplak teuing sia cumarita. Taya kasopanan ka bati wani nyebut sia. Dasar bibir teri bengkul eta tetulangan sia jurig. Oh, anjeun teh Patih. Oh, heueuh. Ingat uing ayeuna mah. Anjeun teh nu katelah Patih Giri Bajranya. Ceuk Wirayuda asa inget deui kana caritaan ti budak angon tadi teh anu ngabejakeun ngaran Patih di eta karajaan Curi Genderuwo. Kurang angjar, andika ngapal ngaran kaula tiza. Geus ulah wakal bata tanya atuh Patih. Nangkung naon ngaing ulah dadanya? Waktosna seep. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.